Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Patepang deui dinten ieu dinten Senin kaping 18 Mei 2026 masih dina surat Al-Mu'minun ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah sabuna maranehanana jalma-jalma musyrik, jalma-jalma kafir boga panyangka atawa mengira annama sanyana naon perkara numi duhum anu dipaparinkeun atawa dibikeun hum ka itu jalma-jalma musyrik bihi tina eta perkara mimmali tina harta benda anu loba wabanina jeung tina para putra atawa putri anu garilis garanteng eta teh manehana teh dimudahkeun ku Allah. Jadi jalma kafir jalma musyrik mah babari usahana loba harta bendana anak-anakna garanteng karasep bari paranjang umurna sarehat. Eta teh manehna teh panyungkun ti Allah Subhanahu wa taala ka jalma-jalma anu musyrik. Saterasna nusari'u kami nyegerakeun atawa kami ngagancakeun lahum ka itu jalma-jalma kafir fil khairati dina kahadean. Jadi kahadean dunia teh disegerakeun ku Allah teh. Anak loba bari garilis garanteng, harta benda anu loba bari gemerlap kalian babari ngaranna ge eta teh panyungkun ti Allah balla yasurun bal balita tatapina la yasuruna maranehanana teu sadar yen eta teh panyungkun ti Allah. Sabab pamusyrikan dipigawe kakafiran terus-terus berhala disembah bari jeung manehna gemerlap dunia dina dugem tapi ku Allah diwawoi ku harta benda jeung para putra sadayana eta teh panyungkun ti Allah la yasuruna maranehanana teu sadar kana eta panyungkun. Saterasna sabalikna ari jalma anu berpegang teguh kana agama Allah mah benten deui contona ieu innalladzina sanyana ari jalma-jalma anu berpegang teguh kana agama Allah kana agama Islam hum itu jalma-jalma min khasyati rabbihim manehanana sieun tina naon tina mengerjakeun keburukan atau kebatilan rabbihim ka pangeranana itu jalma-jalma musfikuna manehana berhati-hati menjaga tina perilaku jeung kahirupanana musfik hati-hati. Jadi umat Islam hati-hati orang teh segala akhlak segala kalakuan teh sabab eta teh bakal dihisab di yaumil akhir. Saterasna walladzina jeung itu jalma-jalma anu iman anu berpegang teguh kan agama Islam hum itu maranehanana bi ayati rabbihim kana ayat-ayat rabbihim ti pangeranana ayat anu tertulis seperti Al-Qur'an jeung anu tercipta anu terhampar sadayana ayat Allah yu'minuna manehanana iman yen eta teh sadayana oge ciptaan Allah Subhanahu wa taala kanggo batu ujian kana kanikmatan urang anu bakal dihisab di yaumil akhir. Saterasna walladzina jeung ari itu jalma-jalma anu iman hum bari itu jalma-jalma bi rabbihim ka pangeranana itu jalma-jalma la yusyrikuna teu musyrik ka Allah teu menduakan Allah teu percaya kanu sajen ka batu ka buli-buli ka batu ali anu bisa jadi hoki sanyana eta teh bohong dina nyana ge kalakah musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Saterasna walladzina jeung ari itu jalma-jalma yu'tuna dipaparin itu jalma-jalma rezeki ku Allah ma'atu manehana nginpakeun deui ka batur tina perkara rezekina. Jadi rezeki diterima ti Allah kumanehna diinfakkeun deui manehna dijakatan jeung sajabana eta nu mukmin. Wa qulubuhum jeung hatena itu jalma-jalma wajilat bergetar sieun
naon annahum kana yen sanyana ila rabbihim ka pangeran manehanana rajiun bakal dikembalikeun. Jadi manehna tetep saumur-umurna menjaga sok sieun nyieun kesalahan, sok sieun ibadah teu ditarima, salat atawa puasa teu ditarima, sabab bakal dihisab dikembalikeun ka Allah Subhanahu wa taala rajiuna. Saterusna ulaika ari itu jama-jama mukmin anu Islam yusariuna maranehanana gagancangan fil khairati kana migawe kaalusan. Sabab migawe kaalusan teh eta teh kudu digancangkeun. Wahum bari itu jama-jama laha kana eta khairati kana eta kaalusan sabiquna berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan itu teh lebih utama daripada lalai. Harus berlomba-lomba dalam kebaikan, dalam mengerjakan sholat, dalam menunaikan zakat jeung sajabana bari urang hati-hati sok sieun amaliyah ibadah urang teu sae teu bener teu ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Hayu urang sabiquna fil khairat, urang berlomba-lomba dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum, mugi aya manfaatna. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.